Saha jalma batal wudu maka haram, opat rupa hiji salat coba paham, dua tawab katilu nanyaba Qur'an, najan tulisan ayat dina papan, opat mawa Qur'an anging diweunangan, dina barang ulah niat mawa Qur'an, haram ka jalma nu junub genep rupa, ari anu opat tadi jangan lupa, lima cicing di masjid anging dipipir, genep maca Qur'an anging niat dzikir, ari paharaman sabab haid jeung nipas, 10 genep nu tadi jangan was-was, 7 puasa jeung tolak kadalapan, ari ngaliwat ka masjid kasalapan, haram liwat lamun getisieun ngacret, ukur makruh lamun aman urat